tulisan butut kieu. Beda jeung urang alus kan keneh urang da. Nulis walaupun buku batur gak mah bebeja. Bebas jeung urang mah. Bacot. Anjir aya teh saha ieu? Mantap. Nulis dia. Nulisnya gambar gambar parahu jeung urang keur mancing menang tiuk. Kita urang meureun kenek perahu. Ya teh urang keur mancing tuh tempo alusnya urang mah nya tuh umpana ge. Tuh ieu laukna keur marangkat kabur. Keur aya itu tah ieu teh bom. Minggu tuh gambar teh. Asa juga tai ucing we. Arep nyindi gambar satpam atawa polisi keur molor. Kumanya ngajana kumaha we. Ieu matana tah ieu irungna, ieu huntuna ompong jiga urang. Tah ieu karangna tuh tumpuk. Karangna parah lagi. Panas oi. Mantap. Oi, si cager Dede mah diteangan ku teh. Oh, dede mah ditatari di geng gambar ieu. Alus teu tingali ieu Nggambar naon ieu teh? Ngali coba. Jeung polisi itu. Ieu polisi lain nih begang-begang kitu. Ieu teh juga polisi Mang Jono. Ieu teh juga polisi Mang Jono begang kompelan di tompelna gede Itu juga polisi Mang Jono wae coret geuleuh aya nempona ge. Nah, nggambar teh dicoret deui. Atuh da geuleuh nempona ge aya tititan di dieu. Nah, make geuleuh eta ka Mang Jono teh. Urang teh pernah ditilang ya ku si ieu teh. Ditilangna keur iraha ieu teh? Poe kamari. Nah, make beut ditilang. Urang teh mau pancingan jeung mau motor we make beut ditilang. Nah, jadi beut ditilang teh mangge mau pancingan unggul. Dede teh teu pira mau pancingan ngan dede teh teu boga SIM jeung STNK. Astagfirullahaladzimnya atuh bat ditilang oge da teu boga SIM jeung STNK. Emang naon masalahna SIM jeung STNK urang teu paduli naon penting mah boga motor we. Jadi macan incak kada 14 tahun. Tong mah yang mau motor geura. Atuh da mau motor ge teu gaya sabaning motor lagi motor cross di. Awewe ge mau daekeun atuh mun teu boga motor mah. Hayang teh ka awewe wae sia mah. Bae we atuh da urang ge hayang ka awewe mah bager geulis di. Kan bisa kawin jeung urang leutik-leutik ge. Dede mah tong hayang mikiran we awewe mending enak mah sakola sing bener coba ngaji sing bener. Atuh da teu boga kabogoh mah sakola ge teu semangat, ngaji ge teu semangat. Si Dede diajarkeun ke saha make bet hayang ka awewe. Nya kumaha Dede we atuh Dede teh hoyong boga kabogoh. Maneh teh sok hayang bobogohan urang can boga kabogoh. Nya kembae we atuh aku urang arek dirungkal. Heg lah kumaha Dede, pokona mah tong milana da kican boga kabogoh geus boga mah heg we Dede ge bobogohan mah. Asik. Aing mau urang mancing madog lauk yuk. Dede teu penting mah sieun mah. Borangan mana mah juga budak leutik wae juga orok wae. Sieun Dede kamari ge di laut itu di kulah Mang Jimmy anu ngaheureyan. Ngaheureyan naon aya kudu tia lawan sieun mah ka Allah. Bener kamari mah nya. Pas keur teh ngaliwat deui ka kulah eta teh ditangkal kalapa teh. Anu murag kalapana ka handap. Eta mah kalapana we nu murag jadi murag sorangan ku bajing. Ayo mancing mah.
Kan kewet ti beurang tung ti penting. Atau yang mana ingat selalu ketemu terus. Ari dede karang ngawaro ka teh. Atuh dah hayang ayeuna hayang mancing. Lapar urang. Kumaha mun urang maot di dieu? Pokoknya mah isukan we mancing mah. Isukan mah puguh caang. Awas lama ngabohong ada masuk ngabohong nyaho orang tarik mangok gitu. Enak mah dede sare heula jung. Isukan urang mancingna. Hei atuh ari Kon mah